pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Ya Allah ya Robi ieu Adi nu ngaler nu ngidul ieu warung tungtung ditaninggalkeun mangkani kaayaan meni para rompong teu aya eusina nya kumaha ece usaha ge ngalah ngahenen wae ieu teh kumaha nya di nu seni ngahenen wae ieu eta nu tiras kamari lalatihan meureunna ieu naon namina teh kacapi amun bisa marek digencreng ku sorangan dah manihanan bararingung ieu teh kumaha karep teuing moal naheur cai malana da can puguh aya tamu ka dieuna oge da sagala tuangan teu aya ya Allah ya Robi meni nyarari cangkeng teu paruguh pikiran meureun bingung bararingung kudu kumaha ditaringalkeun ku dulur meni asana teh asa lieu keueuh ragap taya geuningan bararingung tuangan dah kedah digaleuh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, rewas. Meni rewas. Ulah rewas ceu ah. Puguh meni nuju antang ngalamun ti ditu nama. Ai jalmi mah ulah seueur ngalamun. Bilih tereh kolot. Aduh, tak eta. Ceu kolot mah lain tereh budak jadi tereh kolot. Ceu nyalira wae jadi dia. Anu mawi puguh mana bingung oge ieu teh pun Adi teh nyarai anu kaditu nu kadi aduh ka manehana pasuliwar teu daek cara ricing. Ka mana ieu seueur ceu? Kapan heueuh? Eta teh anu cenah rek ka Bandung cenah. Ame ceuk salakina ka mana meni bararing ka anu ceuk teh bingung teh ieu teh pan kudu teu warung aya para ieu teh. Dagangan teh aya. Teh aya. Oh, nya sayang we atuh ceu. Piraku cerek ngaya-ngayakeun sorangan mah kudu ngamoda ceu. Di zaman ayeuna teh hese ceu lah. Eta modalna anu matak bingungna teh pan kamari usaha oge ngilu nyinen jeung batur teu dibayar ceu teh. Teu dibayar. Arek dibelikeun ka ciki nanaon oge bating ayeuna teh kalah kayak lieur cenah. Lain eta ceu di usum pandemi kieu aya keneh panggungan? Nya lumayan we hiji-hijieun mah. Da meureun karunya lapar teuing tamalapar. Tapi nya eta teh atuh dibayar. Saha nu nitana ceu meni kabinana teuing? Eta si kencus geuningan. Apal teh anu begang-begang gampung hideung. Atuh ari ceu digugu teuing, dipercaya teuing kencus. Nah, kitu kumaha eta teh mancus teh sok kumaha? Eta teh jadi sabiwir hiji ceu. Atuh ka euceum makanya geus 5 panggung. Duh. Teu dibayar? Teu dibayar nya beuteut teh encan ke euceum can sakaligus ame dirapelkeun me gede. Oh gitu. Keun sugan we atuh ceu manehanna eling. Nya kalau sugan aku ceu teh makan salaki teu boga geura rek kumaha ayeuna rek dipahugi ku Pak Majen. Bang. Dipahugi kitu. Dipahugi. Ceu lain teu hayang ieu da lamun aya rezekina mah insyaallah. Aduh, amin. Da urang teh meureun silih tulungan teh jeung saha. Tah, kitu alhamdulillah. Aduh, mani gede hate. Iya, mudah-mudahan abdi doakeun. Cing seur panggunganana. Aduh, amin. Ulah aya nu nipu. Tah kitu. Lah kitu geuningan, sok aya wae, ceu. Sok aya wae teh jalma anu curaling teh. Nah, atuh geuning. Ka para seniman, tega pisan. Tapi ngomong-ngomong, ceu, ieu dagangannya kuat ka parompong kieu ieu dah. Pangan mana oge meni lieur bingung. Asana teh sok sieun aya nu jajan rek kumaha. Eueuh mah sok asa risi pamikiran aya kawas kieu teh. Gampang ceu aya nu jajan mah. Kumaha? Tuh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam geuning. Aduh, tuh nya. Ajus ya, Ajus. Aduh, pare heula ngiridit sok lagi. Aduh. Pare heula geuning karosong warungna ge. Ujang wayahna tong hayang ngopinya. Naha? Ngopina ge parompong. Ka mana sih cenah tuh? Matak
oge cek itu puguh eta teh Adi teh teuing nu mabur ngaler nu mabur ngidul eta jiga nama keur pararusing jiga nama tutuna teh eueuh milu lieur. Mudah-mudahan we initna ya tujuan anu hade. Amin tah. Da nguping wartos mah si euceuna teh bisnis. Oh Bisnis gitu. naon? Tapi satu kangen si agan biho. Bisnis naon? Bisnis naon? Bisnisnya mah halus, bisnisnya mah Naon tah? nya naon model kitu tah produk-produk nu tadi itulah cenah mah. Itunya mudah-mudahan we. Kumaha ieu ka dieu ngajak kumaha? Nya tadi pan sok nagihannya. Heeh. Jangan iya Mang Ucus betul aya ka dieu. Mang Ucus. Biar teh diobrolkeun. Nah, kumaha. Mang Ucus diobrolkeun eta. Heeh. Naon teh? Iya, apaan eteh mah? Mani ayeuna teh geus 5 panggung can dibayar. Terus Peujeut mah peujeut, oce teh heueuh salaki teu boga eueuh nu mang usaha. Kelak. Da abdi ge aya mun 3 panggung abdi mah. Astagfirullahaladzim. Atuh bawa kasarere kawas kitu. Aya bahan ieu mah Kang. Sugan aya informasi tah kumaha? Acan nya eta kembe ayeuna mah tong mikiran nu geus nya. Nu geus mah geus lah. Lamun meureunan urang dibayar wae. Nuhun. Aya rezeki urang nuhun. Aya milikna nya. Aya milikna henteu wae urang relakeun we lah nya. Dawuh rugina lah. Urang mah ayeuna ieu kebenaran ieu aya kecapi ieu. Eta teh tarilas latihan. Hitung-hitung heeh urang hitung-hitung ieu we ngingetkeun deui lah. Tematiseun. Tematiseun. Suling. Biasana mah saking suling dituna di dieu teh. Iya geuning tah. Tah eta palebana nyumput suling nama gitu. Udah tiraha itu nya. Kamari kahalangan pan rame di dieu teh da keuceut teh eueuh batur alhamdulillah ya barudak. Biasana mah di warung teh sok rame. Ya. Biasana mah ayeuna keur sakieuan keun wae. Alhamdulillah tak urang masih bisa keneh halingung. Amin. Ya sesugan ya naon? Pakene nyanyi-nyanyi lah. Nyasok we hayang nyahore kumaha. Siap. Pan aya meureun alus nyieunna mah moal di eta moal di naon moal ditipu. Tah eta jigana nu ditipu teh goreng nyieunna jiga. Meureun bisa jadi oge kitu nya. Atawa korupsi ceu. Ceu mah ngajuaran lagu bukuna dibawa deui. Kumaha? Sok aing tuh. Sok pinter bah. Kemang boleh, cenah kemang boleh sok 20.000. Nah, ada dibawa deui. Dibawa deui lagu namanya. Kumaha? Tapi gitu. Pan aing ngaranna ge aya seni mah pan ngajual jasa. Ngajual jasa. Hiburnya urang teh. Ngahibur. Jadi lamun ngahiburna berhasil, memuaskan penonton, memuaskan anu nanggap, ya itu berhasil. Nah makana meureunna urang salaku seniman ya kudu bisa ningkatkeun potensi kualitas tak kudu ditingkatkeun matak urang latihan lain Ayo atuh sugan we engke aya nu butuheun amin kitu nya tamati iseun sugan yuk urang lagu Hamdan eta tah geuning harita kungsi sareng aya nu menta Hamdan, orang tuh bisa. Orang coba. Tuh bisa orang latihan. Ya, nah gitu. Gitu ya. Tah Hamdan teh ciptaanana karya Mang Koko almarhum. Seniman maestro eta teh. Seniman Sunda. Pencipta lagu, pencipta geuning karosmen Mang Koko. Ya ku urang ayeuna urang mulai ieu lagunya nya. Leres. Coba. Ambang li Rabbil alamin Allahu Rahman wa Rahim bagus Qad qarabal fathul mubin Wasami'u alim. Aturkeun seuah.
kagungan pangeran numaha walas turheman Aya keneh geuning. Gusti Solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali ashabi salam sinarang solawat mukane tes kamu nama natra keparang para wali jeung sahabat solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali washabi. Aya kene ceuningan alhamdulillah. Lumayan. Apanya sugan deui urang aya nu merlukeun lah. Waalaikumsalam. Iya tanya. Naon? Ieu geus pasti. Guys, ya mah. Cek, saha cek? Cenga diuk lah. Hah? Diuk heula. Ngidar euy kampung-kampung. Lain Jangan eta. ieu. Kumaha ya kayak heula kayak urusan yang urang kumaha. Urusan naon? Kamari teh nabung. Geus Apa dibayar. geus nabeuh-nabeuh we atuh. Saya ge bieu capek-capek ngidar ke kampung-kampung suka neangan norek hajat deui euy. Mana semua kantong keur wadah pamanyar. Pamanyar terus aya eta uing kumaha atuh mah euy. Kumaha naon? Oh, tilu pamu pancen dibayar. Ya. Ieu anu ngarariung ieu. Tah ieu tah. Kabeh ge aya masalah jeung Icus. Tah. Beneran ini mah. Salah naon teh ieu? Sok inget-inget. Piraku ulah sok teu ngaku anu naon teh. Can dibayar den teu nu hajatna. Hah? Can dibayar. Ari harita ngomong. Ngomong kumaha? Harita ngomong. Isuk rek dibayar. Ditagih isuk deui. Kumaha tah? Ditanyakeun Mun kan aya. hajat, geus dibayar di ditu mah. Wah, nya nanyakeun. Ya, Terus sok nyanyahoanan make ditanyakeun atuh. pan ai kuring mah hayang apal kajujuran di dinya. Ye, pan aya undang-undangna atuh PHB pan urang sebagai PHB, Naon PHB teh? panghubung. Hah, lamun jadi penghubung udah benar. Apan undang-undangna ge panghubung mah pan atuh puguh aturanana meureun jan. Aturan kumaha? Apan persentase keur PHB apan 85% keur seniman 5%. Haha, Iya, iya. paingan. Iya, paingan anu ngabahayakeun teh ieu. Beak pakai produksi atuh meureun. Di dinya mah ngamodana ukur ngahubungkeun hungkul. Modana Heeh. carita meureunnan. Coba ari seniman Tuh. nya capek nya ngesang, Latihan. kudu latihan, biaya produksi leuwih gede. Terus Nah, ayeuna panggilan 5 juta nu dibikeun ngan 500 bari jeung ku sararea eta rek adieun teu. Cacing bener lamun jadi Ya, penghubung. Kesang batur siapa ngente teh? Ari Eja anu 5 panggung kumaha Oh, 5 panggung kok. Yo 5 panggung. nah cek geus 5 panggung. Geus 5 panggung pan aja teh can dibayar teh kuncus rek dirapelkeun bener rek dirapel tadi eta tas meureunnan geus aya anu Eta aya tadi sebenarnya Acan pangeran. buku bieu ngidar ge eueuh norek hajat. Aduh. Teuing pokona mah Eja mah Tokna hayang teh dibayar. ngomongna teh wah kamari ge cenah si Incus mah teu bener kitu ka urang ka nyalahkeun aing mah. Pan eta akibatna teh kitu. Teu nya teu bener atuh Mang Ucus teh. Ngarusak kepercayaan itu emang. Cing atuh neangan usaha nu lain Oh, atuh mainan gara-gara apa? bisa mayar, Apan wing teh kaena teh keur istilahna naon tatan-tatan teh naon? ngarintis. Ngarintis. Oh, ngarintis. Ngarintis saha, Oh, Wing? ngarintis. Usaha naon? Kamari eta mending ngabring nu pesen ka wing. Aya Pesan. genepan mah nu pesen. Hmm. Oh,
gitu. Oh, pesen wah wing teh semangat lo Oh, pesenan oh. Orderan. Oh, pesen. Sugana tuh kakuring-kuring bisa mayar. Tah, Didoakeun, Insya Allah didoakeun. cek wing Iya. geus pokona mah geus ditararebus mah. pesen naon heula? Apaan wing teh anak ngageduk we di buruan Oh, nyut. menang da aya nu pesen teh genepan. Hmm. Nyieun wing teh menang aya 3 bulan mah menang genep euy. Mangga hijina teh mahal. Oh, ayeuna teh can dicararokot. Lain hijina sama naon? kira-kira. Hah? Kira-kira. Wah, gede we pokona. Naon nyeuna naon gitu. Sumur. Sumur naon? Sumur gali. Candi Gararubuk enak teh jen. Maskeurkeun atuh kesorangan. Anturkeun kesorangan Oh, itu. aing bingung kumaha ngakubuk nganterkeun. Gulutukeun apaan bolongo eta teh mah. Gulutuk. Manehna meni sarumangat pesen ka aing pesen sumur cenah nu 20 meter aing. Liar, Cek. Ai gila mah Kiai liar ka di Bandung. Balungan teh teu balik eta ko gara-gara meureun teh hayang mayar ka Ece. Ya, Ece teh mah adik teh boga salaki. Adi laleungit teh nya ka mana ini. Karunya tuh. Ece teh butuh jangan Karunya. pali uyah. Ya, di engke teh mun manguri teh kudu diwedak. Ayo wedak mah beak kumaha? Tuh. Ah, mau lihat tariku wadak mah tuh sarua bodas. Kuku, mesin apa heula ku sarerang kawung bisa. Nama era ku sarerang Wah, kawung. hampura we da atuh kumaha Banyak duitna pokona. beak dipake ngangeuskeun dapur Tuh, atuh. geuning. Oh. Dasar kudu diurung. Nya usaha deui lah sok naon sugan. Ya Ai butuh suka ya teh butuh. kantong teh. Naon eta? Hah? Mau naon? Oh, tadi na sugan mah aya nu arek mere pamanyar hanas mah kantong. Heeh. Ngidar bieu teh aya 2 desa mah. Kasurian, Itu bebenangan. kagenere. Oh. Aduh. Si ieu si Agan ieu, si Agan. Kumaha tah juragan? Orang duakeun ku sararea. Kunaon cenah? Gering. Terlibat Nyiri naon? terlibat Eh? terlibat Terlibat naon. Kasih bak. Oh, kasih bak. Terlibat. Kasih bat ieu terlibat atuh. Bukan teh nya Kasih terlibat. bak. Oh. kalau teh kasih kirim kamari teh eta ngaleuhang teh Rahang. ngaleuhang daun sereh wangi Oh. daun limus daun jeruk mun aya mah daun sirsak eta teh digodong Terus di kumaha? tunda kan geus ngagolak tunda dihandap dina kornet terus diharudung gitu lamun di Jepang mah sebentar teh sauna mandi uap tah Ayo, maka juga ngerti juga. Karena jadi sirap meureun kitu mah jadi sirap Orang ke Jepang ke Inggris pernah Pernahnya? kuncina ge boga di imah Kunci Inggris sama atuh kan selek. Ada deui atuh ayeuna Inggris mah negara Inggris ya kunci. eta kan boga uyahna nya garam Inggris Nah, aya. Ya, Oh ya. ieu kumaha ieu urusan rek dibenerkeun moal rek dibereskeun moal. Kalem-kalem lah. Hah? Kos jeung saha wae atuh meni kuat ka eta. Ya urang boga milik deui mah insyaallah kayak sugana aya 20-30 urang ngorek hajat. Pokona Dan kurang pamanyarna Pak. Pamayar ka pokona didinya. pika hareupeun ulah kitu lah maksudnya kudu terbuka urang teh Ya, terbuka. Cus. terbuka Cus. Ah, Pokona mah Ece mah yang dibayar buru-buru. Yang dibayar buru-buru. Coba ayeuna mah heuh nya kitu teh da uingna atuh ayeuna mah keur pailit euy pailit. Hah? Nyaho pailit. Hah, baik teh. Oh teuing da uing ge cekolot. Lain pailit, pait teuing mah pailit. Lain ah. Begitu. Lain eta make jeung naon tadi eta kacok bisa kan. Oh. Radium wae teh. Ah, daripada nganggur teu puguh, Oh nya geus hari ringan kuring mah. Ya. Lieur mikiran Mang Cus teu mayar, jadi we geus ngahari. usaha ka ditu ka dieu pan uingna pernahnya jadi tukang kredit pernah jadi tukang ngamen pernah tang ngamen harita di lampu merah atuh lampu di ditu Pengalaman teh kade. Heeh. Terus pan kumaha? keur beureum nya keur beureum si Ya lampu euy lampu merah mah waktuna keur beureum da urang mah. Kayak istri mah anu beureum-beureum teh sapereuh. kayak lain mah lampu merah ceuk Terus kumaha Jos? pan uing teh jlong ka tengah pan mobil ngajajar Oh. jlong ka tengah wah langsung ge pas beureum teh nyanyi lagu Es Lilin pan Ah. Es Lilin mah didorong-dorong siap-siap rek mere dibantun mah kaparapatan aya barang rek nyanyi teh hejo abdi isin cece kaburu hejo atuh bubar teu benang duit Biar ini meureun. dapat kaburu hejo Berat teuing atuh Teuing. apa na lagu sok main nu kitu ral naon ngaran teh nu kitu teh dengan Ini nu kitu mah sayeuna we breng tagih breng tagih. mata bangkrut binga ngamen teh Jadi henteu we ayeuna teh nya. teu geus kitu Nah, kieu eta hayang dieralan. Heeh. dagang sarung pernah we Sarung naon sarung biasa. Ngriditkeun. ngiriditkeun Ah. sarung
ti Arab, ti urang Arab Oh. Ti urang Arab eta mah. Jadi sarung tulisanna kan make Arab. Heeh. Blaten teh. Jadi tulisan teh dijamin tidak luntur. Oh. Jamur dijamin tidak luntur cenah. Heeh. Wah, tah urang bae. Sok jeung susah kodi mah ka dieu. Bagikeun aya panasaran isukna teh kurang teh diseuseuh. Heeh. Luntur tah. Heeh. Penipuan teh urang Arab teh Penipuan aya kitu mah. Oh, diingkig we. Tuan nipu ka abdi. Heeh. Naon cenah? Ente, ada apa ente? Ada apa? Cek orang Arab. Ente-entean. Oh. Ieu tuan nipu ka abdi, tulisanna dijamin tidak luntur ieu sarung. Pek teh, mana teh ngajawab teh. Bahlul ente. Kuduna teh kan orang Arab macana teh ti kenca. Heeh. Ti katuhu. Tika tuhu. Orang mah ti kenca, dijamin tidak luntur. Hmm. Cek orang Arab mah luntur tidak dijamin. Oh, jadi salah maca urangnya. Oh, kuduna mah tika tuhu ka kenca. Justru orang yang ngerasa ketipu melihat sarung teh mata kayak nama setara make sarung mah. Nah, Celana we ka masjid. Ketipu mah. Pernah beli sarung apa dibungkus leutik? Hah? Nah, lagu dipake anjing jeung logor, jeung ngawa sakuan. Apa nipu atuh? Ai sarung mah kitu atuh. logor di mana kita Di mana ya sarung pas atuh? Ai sarung mah gede sarung tangan mah paling Oh, kita Oh, sarung mah sok reka mana reka Arab reka mana ge anger. kuplak-kaplok. Jeung ngawa sakuan aing rek mau rokok teh ka masjid gua da. kanyaho nyawa sarung ai sarung teh kirata Tah, Ai kirata naon? dikira-kira tapi nyata. Ai sarung teh ngagalasar kana irung maka mun make teh mun jalan dia pasti kana irung lamun ti dia pasti sok dikitukeun heula geuning tah sarung teh ngagalasar kana irung Ke lamun ti dia mah ngagalasar kana irung. Lamun ti dia make sok dikitukeun nah. sok aya seutik teh kana irung Ai samping naon sampingnya oh. teu apa Samping mah sok aya ngusapan ka nu pingping. aya dia mah aya deui Ai baju naon Baju. baju? Ai kasur. Kasur. Lamun dibuka sok aya nu ngagulus. Bisa deui. aya deui Hari mana we teh? guling Guguling. Guguling lamun tadi gugu sok nampiling. Ci lagu eta lah we boga lagu. Aku naon? Model dapuran haur geuningan baheula teh. Saha? Dapuran haur. Lain kieu geuningan. Ciremisna pucuk eri. Nu kitu. Oh, teuing teh mah. Langsung ka dieu mah. Itu Henteu. nyasupkeunna tuh kan cuek. Aing mah. teu nincak kana kacapina teu nincak teu nincak Aing nyanyi di nu kitu kumaha? kudu nincak kana kacapi Sok teuneun ku aing ditincak di dieu. Lain. Artina si sorana kudu ladana. ketukanan Ai sora uing sora naon? Suara domba. Wah, aing mah. lamun paduan suara ke suara 1, suara 2, suara 3, suara Aing geus domba. lagu naon atuh? Teuing gimana? Lain seserian gengklek atuh. Lawan nu pikaserian. Sawakeun heula sorana. Atuh Bang Jun tong bodo nyanyi keprok oge pales. Oh, justru eta ayeuna mah zaman ayeuna mah nu diteangan teh nu kitu nu goreng dan nu alus mah loba atuh. Bersaing teh nu alus mah nu goreng nu diteangan teh. Dek nyanyi naon? Teuing atuh da teu bisa nyanyiana ge. Mana anu bieu pucuk tai pucuk tai. Lucuk awi. Pucuk awi naon? Ngomong nanti ke mana we nu gencelek we nya. Oke. Kan eta gara-gara can dibayar jadi ngaralatso. Hampura cenah kelah isa. Dakeun sih aya Mau mah milih mah. Da we mah ai kana utang mah ingat. Kan mayar hese. Oh ngan kanu mayar wungkul sok rada hoream teh dah heuh. Pokoknya kieu. Hah? Jos kira urang teh kudu adil. Adil Wah. Ayeuna 80% Utang modal ai ka 10% ka Ya, dipikir mah tong tingkat model urang pajabat ge ayeuna bagian pengairan teu adil tak ka ulah sok ka mana wae ngomong teh. Ya, Tadi mah mau pejabat kumaha? lain pajabat pengairan ieu mah lain Naon? pajabat anu di lalu bagian pengairan. Nah, aku mah. Urang tadi nanyakeun ka urang Sumedang, kamari aya hujan ka dieu aya. Aya. Pan katen aing mah eueuh ka Tayung Sari berarti teu adil. Jadi Eta teh pengairan teu adil. Pangeran eta mah. Oh, Pangeran. Urusan yang pangeran atuh ante teh nyaho eta mah we pengairan. Salah ngomong aing mah bener. Sumedang hujan, tadi itu hujan. Tahu hujan. Nanti sekolong langitnya, sejagat. Ya heueuh eta Beda langit teh meureun.
Beda. Beda. Gimana panyarannya? Aya aturan kieu, Mang Cus. Eta kamari hujan. Di dia teh kiricik-kiricik hujan. Yang ada di dia teh bonconong eta teh itu tuh panon poe. Mani hebat di dia ngiricik di ditu panon poe bijil teh. Bagus eta Hujan kamari. poyan. Di berarti. Sumedang. Hujan poyan. Rek nanyakan sakapun sok rada sirik ka dirinya teh. Naon sirik mah. Lain hayang boga janggot we teh. Hayang kos kitu. Ieu mah lain jangot atuh. Naon? Akar huntu. Heeh. Eta diurus nu modal Diurus atuh mah. Pan uing teh baheula nya sok dilaledek wae ku batung lah kas bencong cenah meuni teu gablek kumis-kumis acan aing teh berusaha atuh Kumaha ya. tah? Oh, kunaon tadi bisa? Sakur obat penumbuh rambut Heeh. aing teh dibeli nu mahal nu murah. Caritana harita urang boga duit meuli nu alus we buatan Korea. Oh, pasti atuh. Cek urang Korea teh sekali lewak kedua kali lewak ke lenang. Urang Korea. Saya ke urang Korea ada urang ku hayang boga kumis. Jadi ku nawarkeun kumaha? Kelawak lenang. Kamu ge aya. Samana masih serian we gencel kan Nawarkeun kumaha? rek ngomong ge hararese apa Jelas atuh. cek urang Korea teh lewak kedua kali lewak ke lenang. Gitu. Aing teh meuli we pas harita teh poe Sabtu meuli teh. Wah, datang ka imah aing teh lewak. Jangot kumis. Keingat ai sorena teh pan urang rek apel kanu ngora. Nonton beja-beja ka pamajikan. Kalem we kalem. Baik kan aing mah orang ada Sama-sama lalaki. ieu menang ngobatan teu poho deui. Lumpang teh gablek motor pan. Lumpang kokop di jalan kahujana nya. Paren si obat kumis teh runtur. Turun. Ngarosot ka handap. Ai ngenteng na kumisan ditempo di handap aya. Wah. Yang sangna di mana? Di Handap kantor pusat. Orang mah di ngaran terminal anu ka dieu ka Garut nu ka dieu ka Sumedang tadi dia pana tugu. orang mah ngaranna teu nyaho eta. Hah? Ngaranna teu apa. Naon? Ngalamatna mah nyaho. Naon eta? Ngaranna mah teu apa. Aduh. Ingat orang Korea aing mah. Keukeul. Urang mah dalila atuh gaul jeung orang Arab oge. Wah. Yang orang Arab otak saya teh ketika bahasa Arab mah urang mah nya rada ngarti. Bisanya Oh, gitu? bahasa Arabnya. Di antarana kumaha. Sok aja hayangnya. Bisa pan di urang mah mun samak ke Sama urang ai Arab. Arab naon? al-ketib. Oh, make al. Make Ayo orang Arab mah pan di awalana ku al wae. Ai bangsa ta lampu. Aladin. Oh, zaman baheula. Bisaannya. Lamun tina bubuahan. Wah, teh. Al-puket. Alpukat benar. Lamun di urang mah pan manuk. Manuk, nah. Di itu mah Naon? mun cek urang mah manuk. Manuk. Cek urang Arab mah toirun. Toirun. Irun. Oh, Jadi lamun manuk ke hibar teh toirun tak turun. Gak hibar. Irun, tak turun. Lamun bubuahan nu asak naon? Ah, geus kencak ah. Geus ah. Rek nagihan heula ke aing geuning. Bukan aya nu rek hajat. Majar kerek nyanyi heula. Korek nyanyi. Cicing bau naon tadi ge teu kajejak meunan. Nah, Bisa lagu Cina. Hah? Lagu Cina. Lagu Cina. oh lagu mah segala apa. Tek-tek bengek segala. Lagu Cina mah wo aini si cepai. Nah gitu. Sok guru. Lagu eta Mau mah guru. aing sok dicarekan ku Tan Hinci. Nyawa Tan Hinci Cina ti Tanjung Sari. Hah? Kalinci. Tan Hinci. Oh, Oh, eta Cina ti Tanjung Sari. Heeh. tukang dagang lencak. Ye, gancal ku beunghar maneh mah. Tan Hinci. Oh, Tan Hinci orang Cina adanya. Cina ngan Cinana Cina Manglaya. Ai Tan Hinci. Terus aya geuning baheula mah. Sekolah cek nyebutkeun. Euy hayang takong ah. Oh, tangkoa. Hah? Tangkoa, teh bahasa Cina. Bahasa Tangkoa. Hari. Takok Aya bangsa naon? duit geuning aya Berarti berarti muding oge Naon? asalna ti Cina mudina. Lamun cek Nya. urang Sunda mah Oe. oe. Hah? Tah, Bahasa Cina nak cek moe. Cinana teh oe. Oh. Lamun cek urang Sunda mah salajengna. Terus geuning. Jelaskeun. Hayya. Hapunten. Oh iya. Kayak hayya hapunten. Hapunten. Oh lamun kieu teh
Hapunten pribadi sabarakansa di grup di waos ngawilujengkeun. Boborang sih. Siap. Sok deui Kang, deui sok. Naon deui Cina. Cina cincong. Da aing mah lain Cina atuh gentrek. pan bisa eta Bisa BG bener. Baheula keur gaul jeung si Lamio aing boga kabogok si Lamio. Heeh. Lamio Oh Cina. ngaranna Lamio Heeh. Lamio ngaranna ge Lamio Ada urang Cina mah ngaran teh Lamio, Tungtung Seng. Wah. Ai lami mah geus seubeuh teuing. ari tungtung seng kumaha Ngaran jelema kan. sing tungtung seng mah seukeut Ngaran jelema Tungtung Seng. Lainnya duit kan dengan heeh Da kocap teh 50 teteh. Ai cepek, Cepek 100. ai 1000. 1000 nya kocap ieu. Seceng. Kamu kurang? Nya kacoceng atuh mah. Ai kurang mah. Kacoceng nya kurang mah. Lamun teu kacoceng mah da mah kurang atuh. Ai Bisi lalaki. teu percaya sok tanyakeun ka Cina. Ai budak lalaki sok disebut naon? Ayo. Naon Ayo. bahasa Cina Bahasa Cina. Sok. Naon cenah? Acan eta mah can gaul jeung budak lalaki. Budak lalaki amun bahasa Cina sok disebut naon? Naon eta ngaranna? Taluk. lamun apan bahasa Sunda mah budak lalaki mah ujang Oh, cep gitu ya Ai Cina. ai Cina nah Cina Ayo. Mana? Aceng. Aceng. aceng Oh, palingan si Aceng Bastol eta Cina merenya kitu almarhum. Oh, si Aceng Bastol almarhum. Nu baheula jadi jawara jager. Cina eta. Aya Aceng we. ari kitu keterangan mah nya oh beneran nya Udah aing nyawa turunanana dari Cina, Cok. Aceng eta mah. Lain. pada aceng Ngarang eta mah. Oh. ngaran eta mah ceureun supaya lain Jadi lamun dicin eta geuning aya lalap di sawah eceng eta Cina. Apa nai eta mah minuman mah cincau. Oh, cincang memang eta asalna Cina. Wah. Oh. lain Eta kamu lain cincau asal Cina nah cincau mah Naon? tina camcau Camcau di Camcau. Cau mah cau. tapi heueuh nya Cau mah cau. deket Cina Hayo cincau. camcau Cau ya mah cau. camcau cincau Rasa aing. Sugan non bahasa nu lain pandirinya mah sok Ayo urang mah memang da gaul naon pergaulan kan tinggi aing mah. Cirang bayan deui. Jadi ya saeutikna bahasa-bahasa kitu mah sok rada nyaho. oh bangsa Sok atuh bahasa naon? oh bahasa Cina jelasnya apa bahasa Arab Kapan tadi? Oh, pantari Oh, atuh eta Arab bahasa Inggris lah bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris mah komo atuh. Ciri-ciri nana Inggris pan sok make de Kumaha? geuning. Hah? Sok make de gitu. Mandarin Mandarin teh naon? Mandarin Naon eta Jepang bahasa Jepang Jepang. Hmm? Kan pernah gaul jeung Jepang mah. oh eta unggul jeung Jepang mah santai Ai bahasa- selain Jepang mah urang kawe Afrika kan wawu di jeung orang Afrika. oh, itu bangsa itu tuh bahasa oh non anu ngajajah ke urang baheula Belanda. Walanda Oh, Walanda. Urang boga itu tangkal nangkawalana. lain lintangan langka Walanda Lana apa? Well, Lana. Nah, eta. Koper dom. Nah, pertembas itu, Pak. Naon hartina teh? Hah? Hartina naon eta? Well mah welcome mah nyaho urang. Welcome mah nyaho. Kowe. Lain. Welcome teh. Selamat. Oh. Nya, welcome. Kekeset. Hah? Kekeset. Oke, keset kumaha? Tulisan welcome. Eta mah hurufna atuh gencelek. Pada dina kekeset di hotel gini sok Kayak welcome. welcome. Tiga keset. Jadi kekeset teh ngaranna welcome gitu. Ngobrol jeung ieu mah asa ngobrol jeung nu gelo aing mah pupu ke. Apa model Belanda mah model mobil mogok ke Habenagen. Oh, gitu nya. Habenagen cicing we. Tah. Oh, gitu. Tah eta dubegan teh da. Nama Naon teh dulu kan? bahasa di Belanda. Baheula teh kan nembak gitu. Oh. Der. Di bekulonan pengkolanu kata guling. Pas ini kan. Hah? Terus
Teruskan atuh. Turunkan. Oh bisa ya kan? Bisa. Oh, bisa dijejak. Hah, bisa sok bro. Kumaha cing sok? Di Bekuloneun pengkolanung asa guling. Coba. Aya sasa anu jati palingan kuring. alah. Beri sangang sing sariak sabulu-bulu. Bandung Cianjur Asik. liwatan Palarea mentak Walungan Citarum nong katelahna nyasa sakra Raja Mandala sasa cukang palantara cinta kuring jeung manehna Asik. Sepokona lamungan diketina hati sumerap dilak narasa rep disasak Raja Mandala hotel kelep ngomong garasi rek ngajak baca kecoca kaleket hati deg-degan kasasak Raja Mandala Tolong ikut lagi pakai silakan. Salah anggus lagu teh. Kan nikmatnya. Bro yang joget Di sana Disasak lagu naon ini Raja Mandala. Terus mau kemenanyakeun lagu naon padahal tapi anu ngalaguna. lalu mah kemari pas dagang ke dagang eta pal aing dicarekan ku supir elep aing teh ngajaran usaha dagang bilik aya elep eureun bus aing ka kanu elep dagang bilik Kok jeung bilikna? atuh aing dagang mah teh Ngaco atuh nyaho eta mah. Ngeurinan batur. aing batur dagang tahu ning kana di Arambak Masa teh ke dicarekan pernah dagang di pasar. Kenyahoan gitu kok. Awi leuneuran. masuk ke beja-beja tuh geus aing era Kain dia masuk ke mana wae dah laut pisan naon teh. tadina pan arek lain daripada yang lain itu usaha Keren. aing teh ngasong euy Hayang viral meureunna teh. lain yang viral lagu eta lagu nu rada aya Disasak. lain Naon? lagu nu Mending aku atuh lah kantongnya tunda atuh ulah di dinya atuh mending aku teh. Lagu Jungjunan. hah Lagu Jungjunan. lain nu gacita jungjunan gitu Oh. Kira. Duh. Kumaha laguna? gacita hah Terus naon tadi? sak naon bau lain aing meureunna ah si eta tah ha ha henteu teh sing ceu ha henteu sing henteu ha oh aing Dahar jengkolnya. Jika nama. tuh ah Oh. Ya, mantap lamun dahar jengkolnya ngerah teu bau. Nah. Mun dahar jengkol. Kumaha euy alus euy. Kan bau dahar jengkol mah nya. Mangga kuring mah resep pisan ngari jengkol teh. Teu kumaha aya, dahar jengkol ngarang teu bau. Geus dahar jengkol, dahar peuteuy. terus Mau bau jengkol. salah tuh kitu mah Jadi bau pot teh atuh. iya lamun mung Salah bau jengkol. lamun mung bau jengkol tas dahar jengkol tong ngahakan jengkol hakan duren aing Ya bau duren atuh. mah bau jengkol Salah wae. Oh kita ngalakuin bieu. Disasak. Lain. kumaha tanah Ciptaan gitu. kacipta kunu teu aya nu ilang saya bejana duka kamana indikku Asik. Main sorana kurang aing kamari malu sora dengan saprak tadi subuh dicocok-cocok ku budak anjir selain loba kurang gede, kurang naik, kurang naik. kumaha sakumaha Kurang naik, surana. Kurang naik, naik.
Lain gitu. Selain kitu eta Sorangan. naik teh nadana Saya teh kurang naik atuh. Sorangan. Kalau kenteng sekalian. Terus Bilang kumaha? rek nyanyi di nu turun teh. sila. Oh lain aku atuh sih titah naik aing. Oh, maksudnya teh cing nepi sorana kan nada naik. Oh, Taekeun nadana. Hanap teuing bil mah jadi mari gitu. potong ngomong eta biwir. sakumaha tuh? Heeh, mana bieu dia enggak maksa kudu KTP sok. Marikan deui. Kacipta kuno teu aya nu ilang daya bejana duka kamana inditna Asik. Ke mana? Barek nyokot pamanjer. Ye, ari ieu teh. Anggeuskeun heula. Urang mah penasaran. Urusan ari kumaha ieu? Rek dibayar Oh, moal. tarik kumaha? Hah? Barek neangan heula nu manjer sugan aya. Hah? Sugan aya nu nitah manggungna. Ka mana? Oh, ane kemana weh? Asa teu percaya urang tuturkeun. Yo, Cus. Teu Bisi beunang duit manehna teu dipikeun ka urang. benar. Didinya lamun aya nu nitah manggung ayeuna sanggup teu? Ah, Ayo. Kuring mah, hah? Kamari teh aya nu nelpon kawin teh tukang manggung. Di mana? Hah? Di mana? Ka Jerman. Oh, keun bae, keun bae, keun bae. Baik. Bangan ongkosna euy. Hah? Teu mahi kanu Surabi acan. Teu balik. Yang montong atuh. Nama tuh apa? Nama? Hah? Nama? Diantar ku kuring. Hampuranya, hampura ceu. Heeh, Oh, Pokokna coba mah- di dia beberes, Cek. Lain. Kayak geus di dia geus aya milik malah da ingat aya kanu hutang. Tapi ai kuring mah anggar kepercayaan ieu Oh, teu iya, can atuh. percaya. Ayeuna kieu rek nyokot pamenjar ka mana? Jeung tak- kuring duaan Ajeng dianteur tuturkeun ka itu. ngarah meunang duit, ieu seueur Oh, karunya. tapi bantuan ngomong Ayo lah. kan mereka hajatna. Heeh, Ayo. kalem ngomong-ngomong. Oh, kurangnya. Nya. Hampura ceu, hampura ceu. Ulah poho. Sugana jadi cek ke dibayar lah. Kan belaan sus ke Ya. ke Cek kabagian. doakeun nya cenah. Ayo cenah. Pada si manggih duit teh sakieu menikah bararu tuh. Wow, wow,